Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iblis datang ke jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis. Nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang. Nyana datang ke Abu Jahal, nyana datang ke Abu Lahab, nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron, boga kibir di jeron, boga ria di jeron, dikembangkan ku iblis. Datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah. Pangeran urang deuk dikamanakeun sok kitu geuleudena Uza Manat mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah aja Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu tepan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah. Saha cek Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran. Oh cek Abu Jahal sok macem-macem aja siapa sok aja iman bae ulah kitu cek setan ya dengekeun asupkeun ke jero hate anjeun Jahal bejakeun ke anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos sekarang itu tah eta nangieun Allah. Seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah. Ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua teh eta badangieun iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tah eta meunangieun iblis. Model kumaha cek Abu Jahal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong ting ting tong tang ting tong gambang ngaranna tah eta teh nangieun iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan duanana blang plik dug naon sia eta ngaranna kendak tah eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis. Nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tah eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah. Nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sia sok teh jauh bae aya ge jauh di hate sia lah sia isin no gak banyak tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persurunan
nusok ditiup teh aduh diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyawan sia teh nyawan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nusok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah yang datang ke beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus tidak ilit angel teman geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis nu kos itu buat iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta bere nyaho ta bangsa nu koskar itu ta buatan iblis tah lamun salat puasa zakat eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig dah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ya tah urang jadinya opan ngaji tafsir bener tuh nah bener tuh anu sok kadinya sa kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongko asup ongko teh aya di dieu ge nu sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah pokona nyaho bae pokona mah aing potongan kitu potongan nelayan kajen buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kepanggil jadi masjid dia potongan ya iya mau potongan musola lain masjid lain ya oh iya bener nelayan ya watusan nelayan potongan buk nah gitu lain doi nusokan nelayan pokoknya matina cukuran dan lagi guys kadele orang ini katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu. Emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyawa mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban jero sia gege kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya mah pokona aya bae aju kadinya mayar pokona mah sia mau duit bae ka ditu geus kan nelayan bakal kapan emang gayanya tuh aing pemain sarua bae tah dibejakeun teh ku iblis tuh aing kitu mah iya teh Jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil tak eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak keturun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad tak eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu aju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun teu mah aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geueumeuan eta munajat ka pangeran setan beulikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicing
atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasanya kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kena nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan cobotan si ajak nu kumisan teh hati gitulah sehat-setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumisna teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus si aya engke di lembur eta utusan setan tanya ge tanya yana aju bae panjana kela nginget menyan tutupan di mana Ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela orang senget aya naon manggil kula ulah teh keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon iya urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sial setan lu goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tah bokos kitu mah atuh ditikep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seunut ceng bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha Ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujianana Ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejes kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat teh ka Gunung Kencana nya sial jasa juring takos gitu ceng oh di mana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas kan itu ke Gunung Kawi puas tau gak dek monyet dek orai dek bedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah jangan deuk ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dieu teh diteureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusa kitu wae oh kitu nya jaga puja weh itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh iya horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapagi numantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadikoh ka kaum-kaum zindik
anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqun nasi wa dawab wal anam wal hayawan. Gusti Allah mah ngadamel manusia, ngadamel sato, ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus. Wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur. Iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak, kaya ning maung, kaya ning gajah, kaya ning bangsa buaya. Itu keneh bangsa orai-orai timimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis. Ya Allah, kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin, tetapi ngamanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal. Jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik, dijadikeun sekutu, persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah. Kitulah kafir nganggapna. Masya Allah. Jadi ngomong nage geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeung ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh, padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran. Nangieun Allah makhluk keneh teh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir-kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu? Eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk makhluk. Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min wa khalaqahum nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung. Jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu. Aing mah henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk. Tate parentah setan, nasihat setan tate kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mah manitarariis ngeunaheun jasa. Kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek. Cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pat. Kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati. Cek ieu kan zaman modern. Ai sia kunaon cicing bae.
kuari mah zaman teh geus global, era globalisasi. Tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor, teu boga mobil. Cek jalan tiapan ieu geus berusaha teh bese pan. Ya, tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang. Ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka irah ka beli mobil, ka beli motor. Geus ka mana atuh? Deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah, mobilna loba, usahana maju, tanya loba tatanya tuh jelema mah. Kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya. Waduh teh setan bisa kos kitu teh. Setan ngana setanana. Loba tatanya naon ge. Teu tatanya mah bal beres. Tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Eta setan eta. Nyata. Oh, kos kitu nya datang nya ka dinya se. Assalamualaikum. Salam. Haji teh ka mana? Tuh haji mah. Ya, enak tuh kade, kula mendek ieu dikonsultasi. Ayo tuh, Mas. Obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta maksudna guguruna. Sekolah tatanya usaha bae. Lain mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu. Sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teu asup. Mun teu asup tah kos kitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain terus bae mah. Kos kitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu. Ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh. Guru kitu ieu mah dagang bae. Ieu dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu. Bantu sia ka dedei kuari halanan malah ka debejakeun heeh kula ka dedei. Nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung Mang Haji ka mana tuh ka Gunung Kawi deukeut itu banget saya kita milih nek ngaorai nek monyet nek babae nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel kene ngomong kos kitu syaratnya kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui hamak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek aja tuh aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh haji geus aing ge rasulnya aing ge rasul syaitonir rajim geus atuh lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan cawa tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aju teh dilanjutkeun nya ngawarung ja ka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor besat sitset kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing WC paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh bener keur ngomong jeung setan nu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu ku acarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke
urang bakal dibere bonus, urang titip dibere bonus. Komo lamun urang bisa ngajakan mah. Eta mah teh cadina fatul muin riba. Ulah ka make fatul muin lah nah. Jelema susah sih make fatul muin. Lain pan sakanyaho uing mah nu kos kitu mah riba. Lah angel kasugih tad kos kitu mah. Nu da di dalenna ulah fatul muin mio tad, mio tad. Oh, da starter lagi. Mantap jasa tad. Komo sakupi nu eta teh nu nanggal beureum jambu teh. Waduh. Eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya. Engke ente mah boga engke sasaleran. Sakanyaho tuh ngaji di mana kita mah riba kos gitu mah. Atuh naon ngaranna teh? Ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge. Misalnya nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad je itu mending eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye udah sok ajuri bari bakos gitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge kusia ngadu kitu jeung aing gitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab gitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia dia sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia itu gaya yang sugih ilmu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang geus ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae eta make dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok tah kos kitu mah teu nyawa kamajuan tah mah kiai kos kitu mah di bener oke ya dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsong geun apa kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarikuk nyana subrut aduh boga mio kadeuleu ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya na bae dipantok-pantogkeun pokona asal kaluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna majanya ge nyahueun ka belah dieuna nangtangan kiai sagala haram-haramkeun teu nyaho ikut bau teh kiai geus tanggung jawab aing tolol teh kiai tah eta mah kiai lain di urang lain teh mah di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limit geus tah eta kitu pangeranana teh ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya pangeranan ka setan kudaon atuh make mangan jangan saya imah teh mangan komis riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bil ghairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh cek kupertian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah
cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah, Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah. Cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah, malaikat anak awewe Gusti Allah. Tarolo jas ngebogol Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah blood. Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah. Tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah. Ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Gusti Allah, maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi, ku para Nasrani, ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan, Allah teh boga anak. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut kurang karar itu ngomong nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau apa Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pemajikan. Kapan Gusti Allah teh boga pemajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah nang Gusti Allah kabeh kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah. Bumi kabeh nang ieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nang ieun Gusti Allah. Allah nu lain nang Gusti Allah. Makhluk-makhluk kabeh nang ieun Gusti Allah. Berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangin Allah. Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan. Kabeh ge bandangin Allah. Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi, nu mantak badi'us samawati wal ard, nu ngadamel langit, nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyeun sasahage. Urang mah urang kuari dek yen imah ge kudu boga gambar nyontoh heula dek alamana ieu teh dek ala timur, dek ala Mesir, dek ala timur tengah, dek ala Spanyol atawa dek ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana, dek niru Arab, dek niru Belanda, dek niru Amerika, dek niru Paris aya gambarna, atawa dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu mantak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu sakalo ya iman teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh. Bapana kos kieu, mana kos kieu borosot, anakna lain deui. Akurkeun sadunia aya teu model kos kieu malah aya. Bapana hideung, anakna hideung, bapana hideung, mana hideung ai borosot putih. Heran cak bapana mah nya aing hideung, mana hideung ai anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajen ku kumaha teu percaya aing. Aya deui bapana putih, anakna putih, pamajikanna putih, aya anakna hideung sia de, kurang curiga si anak boga anak hideung sia de. Lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh, nyieun manusia, nyieun langit, nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh. Badi'us samawati wal nang nyieun Allah berarti kabeh nang nyieun Allah. Langit serta eusina nangieun Allah, bumi serta eusina nangieun Allah. Berikut setan-setan juri kabeh nangieun Allah, eueuh nangieun salian Allah. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah. Make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan ge teu boga. Biasana kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan, pan Allah mah teu boga pamajikan. Justru nangieun Allah kabeh ge atuh. Lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan, lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesanan berarti. Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh. Atau boga mitoha. Atuh bareta kos kitu teu
jasa tapi kapan eta Kristen geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah. Cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah. Cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah. Cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah. Pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah. Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak. Jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'. Jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nangieun Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nangieun Allah uningangeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah. Nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah. Nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin. Pangeran seluruh alam. Nunyian kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur dalekeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuan jam bae lapar sakeuna nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan. Aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan. Aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan. Kajahoan kabeh. Aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun. Aing daripada tinggalkeun mending ngaji bae nyahoan. Sia. Eueuh nu teu nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan. Kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh. Nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah neleukeun Gusti Allah. Insyaallah sieun ka Gusti Allah. Sieun ka Gusti Allah. Antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah. Kudu sampaikeun ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah. Urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lamun datang tak kadinya rasa urang, wah geus ibadah bakal lazat indah ibadah. Jadi orang dek ngala wudu helat diu pada hareupeun cai bari tafakur. Aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah. Aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah. Aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah. Berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk di dieu geuna ngagerakeun Gusti Allah. Urang deuk ngalawudu teh kos kitu heuh. Atuh lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur. Di antri pan ngalawuduna. Ya di imah kana bari tapakur. Kayak geus bisa mah geus bisa. Sakilat-sakilat sakitu-sakitu. Ya mun can bisa kos kitu lah. Nagog we urang di luhur cai. Ye. Cek pemajikan, Ji. Kenaon? Masing-masing bae cek. Tapakur eta dihandap. Bangun da tadi wadahan ijah heuh. Dasar aki-aki atuh. Wadahan atuh.
sosok omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah bae ngagantung atuh ada. Celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua aja ngadaekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura celi abdi, irung iya pakai napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teka deuleu ku mata abdi tapi pan aya angin, lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi. Abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana, ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere panyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker ku abdi. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleu ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop memeureun angin ka deuleu. Jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus hampura bae Gusti. Tuh urang nek ngalawudu teh kieu mata geus celi geus irung geus kurang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk galaudunan ya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitunganna kos kitu salat ngauduh kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar assalamualaikum karek deh tamat tahajud TK tambah kos gitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Atuh badegi ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang kayak teh sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti. Ampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus tu bata geus dika Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan cek tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti ba maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sia udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandi dah manusia junub
mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah dek tahajud sorga sia ulah sok tiris awas ya ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mas ya isukan tuh bener isuk-isuk ngingset tuh gara-gara saya nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tabakur gas kamu salah musala Allahu Akbar lupa ya karena tadi kerberang nyatabrakan Pak ya sok buka pocong di kaca teh lagi sholat tahajud dia ya nanti kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo bawa mau aya pocong kadeuleu mah encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh waqalakum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing Gusti moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini itu sieun berubah ku jadi kuntilanak bukna geroi gandak roba-roba pan setan kakarakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karak Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit temen kos kitu jelema teh tanganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumur itu oh jalan bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajublek putih cek ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran parang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia Yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun nama turut aya keneh bah je bismillah ya 100
Bismillahirrahmanirrahim, 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 100 tiupkan. Fuh, cuma ngajublek gede bae. Ya Allah, geus beak babacaan, stok geus beak stok. Ngajublek gede tolol mah. Dia ku aing sampeurkeun sia. Aing geus beak babacaan masih kena can ilit kena ja biasana ku ayat kursi ge hiber. Leuit padieuh henteu datangnya anak kadenya. Cak bah. Sial orang takal kadolong di kapur. Masya Allah, atuh ieu sakuran ge moal leungit ceknya. Katipu aing orang dek Agustus. Kabur. Apa moal bisa ku babacaan teh mah kos kitu mah. Mal ngajublek bae goblok aing katipu cekna. Tuajak du borangan mah sok kusorangan kene, kusorangan. Sebenarnya eueun naon kusorangan kene. Ngajurig-jurig teh padahal mah eueun naon, borangan teh kos kitu. Kos kieu jelema di kondangan, begitu di kondangan diengke-engke belantaran rada maribis. Aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik undangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak undangan kayak mana oh rame cara dirinya tuh undangan ayo guys berangkat jana pan asup make batiknya nanti metas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganan oh tadi teh meureun lempang di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih, baju putih, kopiah putih. Bahkan maksudnya saling di jero lantaran deka undangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipakai baju putih nges aja sorban dikalurkeun gede putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka cak tukang beca pocong kabeca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cek jana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta ku pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi udah ada 4 letik ya. Salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Ibrahim. Kosek. Asal kelenger didinya. Kerasa. Ah, segala mendingan ngagoler bae ya. Ya. Kieu goler dijakeun. Tapi terus bae korasek tetep punya kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresekan aya keneh bae sakira eta jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing yang korose-korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantep ge biasa bae coba lamun keur penting di dalam aja ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sia jeung sieun aing pocongan dah
tampiling sak wae barang set eueuh ieu pocong bener ah. Kagak ada perknya di dinya. Tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung di pakekaseun hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing kadang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig-jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek orang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih gitu daun gitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah ganggu kang aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu kang aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teu bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing ha lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang kadinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan kadinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok masantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mah tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari lumantak emas murah ge di urang diperkirakeun sampai 300.000 bakal anjlok nah emang kunaon kitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora wih tenang aja cek orang Suriah yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu jang perang aing dek perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakarak ge ngajual 25 ton di Indonesia geus turun tina 550 turun 530 turun 520 turun deui 480 turun 430 turun 450 ulah waka meuli emas meuli manteun naon ngajual ulah waka
atau diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal jadi tegableg gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ka bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Surya ngajual deh 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang mas. Iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah ganyang Amerika cek Surya basar asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tetep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran ganyang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiriba ke Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus didagog-dagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual ka rakyat penjualan pertama 25 ton geus dijual batur eueuh nu nyahoeun Inggris neuleuh soa neuleuh persiapanana ternyata masih ratusan ton keneh geus teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan tah mah ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main peplotokan teh naon kalau derewa kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang di mana engke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan perhitungan Soeharto seperti apa karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana sia mah geus ka Gunung Kawi bae guys naudzubillah min atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar tapi kan politik mah kos kitu hese jahona urang teh geus lengser Gus Dur nu mantak dilengserkeun emang kunaon orenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan amin panggil min sini min nu keluar amin belaraja bukan ini iya para jasa lalakonna lamun kamari ku Soeharto kurang henteu direformasi urang bakal beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknyana sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek ngomong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ka perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh ku ari nu keur berjuang ge aya
ayat 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun, nu hiji umur 40 tahun, nu hiji umur 50 tahun. Lain lalagaan ku ari teh nu matak Obama teh mundur. Ieu waduh Islam wah jasa lain lalagaan Islam teh keur bergerak. Disingsieunan teroris apa mundur Islam? Lamun kamari di Amerika dibom, masya Allah lain lalagaan mana mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali deh. Atuh siapa malah ya kayaknya aku sapiraha dagang dangdir doang. Weh, lain lalagaan keur gerak kuari, masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak. Saha kiai ngaranna Junaid. Unggal negara aya. Apa presiden SBT nyahoun nya lagi sarua bang atuh politik bakos gitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama boleh lalagaan mantak tenang. Lamun engke perang gas panggilan kukula kado porosotkeun calanana suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4, aya Uni Soviet hiji, aya orang Tanzania, Afrika berarti hiji, aya orang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun, dijajah ku Islam, Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ke tapak-tapak na acan. Namun orang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah orang Andalus, ahli palak orang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah orang Andalus, teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya orang Andalus Spanyol. Beak kabeh tanda-tanda keislamanana, ciri keislaman ge orang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik. Kuari orang Andalus aya nu berangkat deui siap kempur deui dek ngaislamkeun Spanyol, tapi orang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate, nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana. Masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna, dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong goblok. Teu nyaritakeun urusan sejarah Islamna bangsa tolol bin goblok gitu siapa. Spanyol teh masya Allah eta lain lalagan ke urang menyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal keluar ti gerakan Tariq bin Ziyad, moal gerak keluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang. Tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris dana ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Teu camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah ulah siang teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Tah tah mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Aing geus teu karasa Agustus saunana-ona. Masya Allah. Nah ieu kuari keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Ceknya iya aing mun dilawanan bae beak di negara aing. Je. Kuari bae ge hutangna masih kene urut perang kamari inca. Jam 10, 27, 11. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Allahu Allah Allahu Allah
Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib la ilaha kahiji Nabi Adam kadua